ini puasa dan itu diciptakan apa kapan Allah menciptakan nafsu wajib hadir Allah menciptakan nafsu geus diciptakan nafsu Allah ditanya eta nafsu hei nafsu saha ajen saha kuring eta nafsu teh ditanya kitu heula jawab manehna kuring anjeun dikasebeuh cara anjeun ditanya ku kolot hei oh ini saha anjeun saha kuring cek Herudin teh kuring anjeun hah sawat itu iya emang ada apa kuring anjeun kabawa gitu kuring anjeun astagfirullahaladzim sing inget hoer ya teh bapak ya teh mah anu ngakandung anjeun 8 bulan anu nyusuan anjeun 4 tahun sebeki nyusul ya teh mah sing inget mah di mana aing ketemu ka mah bikin di batu sing inget ya teh mah lain aing eta cing kira-kira kesebut ieu nafsu ditanya ku Allah nafsu saha anjeun saha kuring eta nafsu teh ngajawab kuring anjeun lajeng sabadana kitu Allah marentahkeun ka malaikat ieu musuh ka neraka beuleum sareng ditaun nafsu dibawa ka neraka dibeuleum sareng ditaun neraka panas dibawa tah nafsu teu dibeuleum watanos we jiga teu boga dosa kitu tah nafsu lamun geus kapulung ku nafsu kaleungit ngaran ka era teh leungit atuh ngaran kalumasan naudzubillah dibawa sareng ditaun geus dibeuleum sareng ditaun eta nafsu dihadirkeun deui ka Allah ditanya ku Allah wahai nafsu saha anjeun saha kuring eta nafsu teh ngajawab anjeun kuring geus dipasantrenkeun kitu keneh wae ka kolot masih keneh ngalawan ka bapak masih keneh ngalawan naudzubillah padahal cacat deket madrasah masjid mumul ka madrasah mumul sholat berjamaah mumul minggu ngaji mumul padahal urang mah geus dibere ku Allah hirupna diuji atuh dibere coba ku pakir dibere coba ku sangsara dibere coba ku kahesean kasulitan dibere coba ku penyakit digerowan tergeuning teu daekeun keneh bae abongna eta sabadana kitu masih keneh jawabanna Allah marentahkeun deui ka malaikat bawa ieu nafsu asupkeun ka neraka es ka neraka tiis neraka teh aya 3 aya neraka panas aya neraka tiis asupkeun ka neraka tiis 1000 tahun dibawa eta nafsu ku malaikat dileuneuh ka eta neraka tiis salila 1000 tahun beres 1000 tahun dihadirkeun deui di hadapan Allah ditanya deui wahai nafsu saha anjeun saha kuring eta nafsu ngajawab anjeun kuring jeung maledegrean ka nafsu sakit pas urang leutik sepupu mah teh balik di sawah balik cara pege dengan sajang ya badi imam teh acak-acakan suruh
kasur, hauna kompor deh, hauna TV ka hauna parangida kabeh, baca dalam mari bijil-bijil diudul-udul. Hayam di jero imah modal teh malah kucing bangkong, sapi eta kubudak. Udah kakak imah teh cacareng tak korote, emak teh sia-sia. Kaidangan ayo geus hidup teh datang ka imah balik tahan balik teh apa geus kulit teh meureun jembalanna geus beborokan da awak kudu kuletak asup ka jero celok dicarekan deui ku mana aduh ya Allah Rabbi kenapa bisa kan itu kalah alelewe nya jadi haji kok haji kok haji lihat gitu bageulana ditahani teh kalah kabeh bareng kalah mere bujur kalah koyokan buntaran iya kan itu kan nanti nya kebayang ditanya wow saja sakuring engkau aku kita sebel malaikat bawa ke neraka lapar nah intinya apa dibawa we eta teh ke neraka lapar dibawa tanah ke neraka lapar dilaparkeun walau sareng ditamu dina neraka pada dibere parah neraka panas neraka tingis tetap dibere dahar nyakit kenah dahareunana ngan angkat dibere harta tapi neraka lapar mah dilaparkeun eta dilaparkeun sabada beres sareng tahun dibawa teh leus nafsu gagaleongan bulu-bulu ditanya wow nafsu saha aja sakuring lapar ampun anjeun kakaran kuring-kuring teh makhluk anjeun kakara tidinya oh berarti geunah jangan nundukkeun nafsu mah ulah tetep aya budak lapor puasakeun kareng di kapal bere dahar subuh jeung cai namanya ieu susuganan ieu mah bangke bere dahar teh maghrib insyaallah dehet bener dan nafsu begitu maka aya dibere puasa saha teh sabulan sing hormat eta teh jangan nafsu jangan nempeskeun kanana hadena makapan puasa Senin Kemis nu paling hadena bisa puasa cara puasa Nabi Daud alaihi salam puasa ayeuna isukeun pagetona puasa deui pagetona we Senin puasa Salasa Rebo puasa Kamis Jumat puasa terus we selang-selang eta puasa Nabi Daud insyaallah mata cek Nabi sasahan pemuda anu geus incakan umur jeung mangsana tapi samboga keneh biaya jang ipekah jang mas kawin jeung hajat jeung sabangsana komo zaman kiwari hajat teh panggung ngumpul kudu boga 10 juta panggung ngumpul can riasna can bajuna can ipekahna can kadapurna can anuna minimal 50 juta mah punya dia geus anjing umur geus 28 tahun duit can boga aya awewena mah geus aya beuneunan ngan duit can boga wayang ajeun Nabi anjeun can kawasa tapi can kawasa can mampu can boga biaya puasa teh jangan lalukeun kana sahwat lamun teu dikuasakeun bahaya bisa terjerumus kana